kejadian teh memang candila, malah sempat viral. Tapi serta acana kuring bakal ngenalkeun dirinya ai ngaran sim kuring teh Abud. Kuring bakal ngaguar pengalaman anu pernah kasorang ku sim kuring jeung nu jadi mamang sim kuring nyaeta Mang Osrak. Nya Mang Osrak teh salah sahiji kuncen cadas pangeran. Malah kebenaran imahna ge jeung sim kuring teh jauh ti lokasi cadas pangeran. Barang kuring ngadenge bahwa cenah aya jalma leungit di daerah cadas pangeran atuh nu antuk nama, mamang kuring ge ambil tindakan. Rumasa memang manehanana teh anu dipercaya pikeun jadi kuncen cadas pangeran. Kuring bakal ngaguar pengalaman anu pernah kasorang ku sim kuring jeung nu jadi mamang sabuat keur neneangan eta nu ngaranna Mang Yana. Kieu nu awal caritana. Hiji wanci anu bestari atau kuring kayanana teh keur aya di imah Mang Osrak. Kumaha atuh ieu Mang, ngeunaan Mang Yana teh nu ngaran Yana teh cina leungit di ditu. Mamang geus nyaho edah biasana lamun leungitna di cadas pangeran masuk tada kapanggih deui, jarang kapanggih. Waktu tindakan Mamang kulantaran Mamang kuncen kumaha tindakanana karunya atuh. Ayeuna tim besar ge geus nareangan. Ai Mamang selaku kuncen kalah cicing bae. Atuh kumaha Mamang neangan nyanyi kapancan aya tembusan ieu ka Mamang oge. Terus kumaha atuh Mang karunya we ka keluargana. Kulantaran ayeuna geus aya kana 5 poena cenah kapanggih-kapanggih. Sugan atuh ku Mamang bisa diterawang. Kapan Mamang mah kuncen cadas pangeran. Ya, masalah nerawang sih ku Mamang geus diterawang. Ieu teh ayana teh di jero cai, ieu teh dibawa ku orai koneng jigana ieu. Ya atuh ari kitu Mamang. Kumaha tuh lamun kepenting urang telusuri, urang teangan. Ya, lamun kitu mah Mamang deh kasalaya baturna. Pohon Mamang kuncen kudu bae dibaturan. Kapan Mamang ge da jelema boga kasieun deh ya. Waduh lamun kitu carana mah kepenting urang mangkat ka ditu Mang. Ya, siap lamun kitu mah. Ku Mamang di daguan ke Silaing jam 8 ke orang telusurinya. Tapi omat ulah aya sing jama batur nyarahuan. Waduh Mang ai kitu mah. Ayeuna kuring rek balik heula arek ngadon sare heula jeung kepenting. Heeh, yung atuh. Barang kuring geus ngobrol jeung menjadi mamang ngeunaan ngarencana jeung kepenting nyaeta neangan nu ngaranna Yana. Atau sim kuring ge tuluy we balik ka imah. Singkat cerita atau waktu geus menuju jam 8 peuting atau teli lagi ku kuring kadenge suara Mang Osrak anu ti luar gegarawan ka kuring nya nu dimaksud rek menta dianteur ka kuring neangan nu ngaranna Yana nyaeta di cadas pangeran. Bud, Abud. Naon Mang? Ini Silaing kuhan tadi ngajakan neangan meta pertanggungjawaban ka Mamang salaku kuncen. Terus kumaha arek ayeuna jadi? Ya heueuh ayeuna ieu cong papai lebakna. Ieu atuh. Barang geus kitu menjadi mamang sim kuring nyata kuncen cadas pangeran nyamper atuh nu antuk nama kuring ge tuluy we mangkat. Itu dia maksud ke TKP tempat leungitna Mang Yana. Kuring lah lempang kayaanana. Aduh, Mang, mau sieun gitu.
tenang atuh cin kunon pen mamang kuncen cadas pangeran tenang maneh mah pokokna mangke nempokeun we mamang ritual kan di daya batu gede ke kuamang ke tilik-tilik kita ngarannya teh kamanya cina Delila di perjalanan nana atau simpuring ge tapi malah kaya nana teh dirinya teh mantap pikasieuna kulantaran peuting. Mang itu lebak nate mang. Ya itu jika lebak entah tapi dari dia belum gak kegena ge ore koneng. Ore koneng. Geus kitu atuh mamang sungkuringnya nanya ke sungkuring nyata nanyakeun menyan anu beken dibeureum di eta patempatan. Oh ya si laing mau menyan teu. Oh menyandeng naon atuh mang itu mawa ieu kuring mah. Aduh iya kumaha ritual atuh ayo menyan mah. Eta mamang salah kukuncen geuning teu mawa menyan sih. Mamang poho, mamang kalah mau obat nyamuk. Terus kumaha? Kepaksa we beureun ieu obat nyamuk nu di beuleumna teh ya. Padu ngebul be cuy kitu mah. Hade kitu mang. Ya kumaha kuda we menyanya. Aduh mamang mah kumaha deui jadi kuncen teh. Barang geus jelaskeun samodel kitu atuh mamang kuringnya buru-buru we eta nyeungeut obat nyamuk. Kulantaran teu mawa menyan. Barang geus kitu atuh mamang kuring ge tuluy diuk dina batu gede. Kebenaran hari tadi tempat-tempatan teh aya batu gede. Nu antuk nama tuluy we eta teh bat nyamuk dikubulkeun. Bari jeung maca mantra mamang kuring. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sang ratu sing bening mata nikala pengongkon sing ngaranna yana sing bare petur yogi di mana ayana banyu mingkem. Naon aya mamang? Gandeng sedeng pengker macam mantra ieu teh. Naon bet kitu macana aduh mata kepanggih kitu. Aduh, siapa tedek ngacendog atau cekaing jicing. Jadi we poho deui ngaing. Coba tuh mang lupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nungkuk ratu sewa aing sewa haji kalau purnya puyuh kuning nu biji awak aingnya datang di muka gajah. Sia gajah aing singa aing nu ngaringku sia. Bila di adu boxer ditonjokkan ku bapak anak begilila beki bosan dagas pogo aya ganti na. Barang mamang kuring keur macakeun eta mantra samodel kitu atunya naha kuring dek karuaskeun kulantaran eta cai anu dilebak teh pekujubaran bari jeung kaayaan anak teh angin ting hariup. Malah kenyataan anak teh bulu kudu kuring ge carengkat kulantaran kuring bet loba ngadenge anu teu pernah ku kuring didenge. Di antarana suara kunti segala nyikikik nying sirikeun ke kuring duaan. Barang geus kitu atuh sim kuring jeung nu mamang kuring tuluy ngejat eta pakalangan. Nyanu dimaksud kuring turun kulantaran mamang kuring nitah turun neangan eta mangyana bahwa aya di jero cai. Kawan si laing turun ke ada pedagot papanya ngeus ulah lo penting dedengian cuekeun deun sarare jeung kitu beta teh nu gaib kuat. Aduh, mang, aduh, bang itu juga ya, pakai lebat koneng.
Gimana ya Pak Kolobat Koneng di mana? Itu mang dikasih selamat tuh dari dinya mang. Buat gara kodokan obengan mang. Barang ku mamang kuring eta nu pakolebat koneng di obengan enaha barang dicengkat Anjing lain orang yang mau waduk. Ya mau tai atuh lain orang selain ku mata tempuannya. Aduh, juga orang kodeng mang dah panjang. Silain mah kuring kalah guntrang jeung nu jadi mamang nyaeta Mang Osrak teh barang keur guntrang kitu genaha bet anu camugug dina batu gede malah kaya nana mata pikasieun. Aduh mang itu naon mang? ayo itu mah kunti itu mah kunti. barang ditempuk ku kuringnya nah eta teh kunti anu ngikik nu tadinya sirikeun ka kuring duaan teu nempok kejadian sabada kitu mah kuring tuluy cengkat malah kuring tuluy naik eta ti lebak nya nu dimaksud ka luhur bareng jeung mamang kuring lumpat saparan-paran kulantaran eta kunti teh beungeutna teh mentek pikasieun matana hideung meuli jeung ngikik nu mentek pikasieun tuluy. Aduh daguan kunti kuring lumpat saparan-paran ninggalkeun ada penepatan enggakkeun mamang kuring malah kaya nana mamang kuring ge satukangan kuring lulumpatan apruk-aprukan nguday ka kuring tapi barang ditepok deui ka tukang kukuringnya nah peteta si kunti teh bet nguday ka kuring duaan beuy jeung nyikik nu teh pikasieun tulung kuring tepi tuluy ke jalan raya malah angsal nama tuluy nama kuring balik ka imah antaran eta si kunti ngudag-ngudag we ka kuring duaan. Aduh ampun teh kayaknya daguan ampun aja sieun nu jadi kuncen ge da sieun angger-angger ampun daguan pun aduh ampun daguan Ruwet mang ruwet tidur kunti dulu. Antuk nama kuring tepi ka imah malah kuring tak apa kayaan mamang kuring kulantaran ku kuring harita ditinggalkeun eta mamang kuring. Barang geus kitu waktu ge geus robah pabeberang kuring nepungan mamang kuring nya nu dimaksud ka imahna kulantaran kuring hayang nyaho kayaan mamang kuring ngeunaan ti peuting. Barang kuring angsrog ke imah mamang kuring kasampak mamang kuring aya malah kayaanana teh gering jiga nu nirisan. Kunaon mang bet kalau diselimut gitu mang? gara-gara si aya aing penting ditinggalkeun. Aduh ayeuna kelang ngadeg-deg gara-gara manye puguh mamang ge sieun. Kepada mamang mah kuncen ning sieun. Aduh kuncen ge mamang mah da pura-pura hungkul. Aduh kalah ieu ngadeg-deg dirisan antar ka dokter. Oh ai kitu mah. Wah, wadul mamang kuncen wadul itu gitu mah. Sabuat kejadian samodel kitu atuh kuring ge jeung nu jadi mamang teu wani-wani deui eta ka tempat cadas pangeran. Malah 4 poe geus kaliwat
non anu kalaman kusim kuringnya naha eta mangyana teh kaayana teh beteleungi di cadas pangeran. Beja mah pajah nu ngaran diana teh ngeprank nya atuh nu antuk nama kuncen anu aya di dinya. Pokokna sabudeureun cadas pangeran jadi teu payu kulantaran gara-garana mangyana ngawadul pajah leungit di cadas pangeran.